Emang teh hayang didinya diganti motor kuno alus. Lain teh hayang keur kondisi kieu mah boro-boro mikiran yang motor jangan sepupul ge kurang. Jawabana nya beca atuh mang. Nah, bet beca sih. Teu kudu diobat. Teu kudu minum ramuan naon lah di dieu mah. Pieu pisan. Nya kumaha tuh carana? Jepret. Budak teh dipoto. Buka sosmed, nyen status. Cing enggal damang kasep, gelis, kanya mama. Nya heueuh atuh. Ade sugan teh kudana 5 dek pencit teh. Aya wae ngaceng mah. Dan ayo tuh. Korek malam teh ya. Heula ieu kagok keur ngalapan lah motor geus menang mandian bieu barang sekene. Oh, atuh di mandian badan teuing. Da mah jadi glowing. Lain kitu, Sep. Peda we kamari balik gawe kahujanan, karotor ku tandeu laledok. Mete kotor-kotor teuing we atuh dikumbah, keur mah motor butut. Teu dikumbah beuki we kucel atuh. Emang teh hayang didinya diganti motor kuno alus. Lain teh hayang keur kondisi kieu mah boro-boro mikiran yang motor jangan sepupul ge kurang. Tuh atuh juga nu urang, motorna alus. Tuh pana ge tambleg. Nya atuh da dirinya mah loba duit kabeli motor anyar. Da lain nang meuli ya ge, nang nganjuk. Sugan teh meuli kontan. Ari nganjuk mah atuh pikiraneun. Apaan ayeuna mah usum nganjuk atuh dan tak didinya geura nyokot. Jadi boga motor nu alus, kos urang ye. Moal ah, boro-boro jang mikiran ganti motor. Kamu ieu kudu nganjuk, kudu mikiran deui we setoran tiap bulan. Beuki we moal ti berasa teh. Bae atuh dan, meh semangat gawena, ari boga cicilan mah kos urang ye. Ah, Sep, mending ieu we si Kukut. Butut-butut oge, pinu 1 juta kenangan. Daripada motor didinya 1 juta sabulan. Mang, kenaon? Ini aku gue keur mersihan kenang hayam sih. Hebat didinya Mang euy. Getol, bersih wae. Mang, kabeneran. Ngomong ke di kandang ayam, di dia boga tatarucingan. Anu hubungan jeung ayam, Emang didinya boga tatarucingan naon sih? boga tuh. Ye. Hayam merintit nonggeng ka langit naon? Ah, gampang sih nu kitu mah. Ganas. Nya salah atuh Mang, lain eta jawabanana ge. Nah, bet salah. Panjawabanana ge tiba heula nu kitu mah ganas atuh. Ah, salah we. Cek urang salahnya salah atuh Mang. Nya ari geus jawaban anu bener naon cek didinya. Jawabana nya beca atuh Mang. Nah, bet beca sih. Nya heueuh atuh. Pan meuli ganas teh di bawahna kanu beca ieu Mang. Ah, da urang mah meuli lagi kanu mobil teh kanu beca. Pan mobilna lamun eueuh bensinan, ditarikna ku naonnya ku beca anggar. Ah, lieur jeung didinya mah mending mung we eleh teh. Nya kumaha we atuh Mang kumaha urang. Cing sep lah. Nyaho teu obatna atau ramuan naon? Beh leutik awak ye, mending gede kieu. Aduh. Hayang leutik awak. Naon hae langsing di dinya? Nya tuh hayang. Naonnya tuh obatna? Gampang atuh gitu mah. Cil, Nya naon atuh? teu kudu diobat. Teu kudu minum ramuan naon lah di dieu mah. Pieu pisan. Nya kumaha atuh carana? Kieu ye carana mah gampang pisan. Mun di dinya tiap aya rek mere dahar atawa dahareun, di dinya mah cukup gigideug we.
Insya Allah awak teh gancang ngorotanana. Kita puasa tuh eta mah. Mah lainnya di dia mah tengah hati dah duh. Nah, tengarti kumaha maksudnya. Tengah hati ku ibu-ibu ayeuna mah beda jeung ibu-ibu zaman baheula. Ya kumaha gitu. Nya sok we perhatikeun ku emang atuh. Ibu-ibu baheula mah lamun budak keuring teh nya buru-buru nyokot bawa dikrokeun kanu awakna. Beda jeung ibu-ibu zaman ayeuna mah. Nyokot HP jepret. Budak teh dipoto. Buka sosmed, nyeun status. Jing enggal damang kasep geulis kanya mama. Pret, emang rek cager. Sep, orang rek nanya ka didinya. Rek nanya naon dan? Lain, mun kurban muncit munding hiji, kuda 5 bisa teu? Nya teu bisa tuh. Nah, betul bisa, naon alasanana? Papang nama tuh munjung batur. Apa nu lumrah nama aku sapi jeung ku domba di didinya di mana-mana lagi kurban mah. Bener, jawabanna mah moal bisa. Ngan alasanna nu salah mah. Salah kumaha kitu dan. Naon alasana beuteung bisa mencit mending hiji kuda 5? Geus puguh salah atuh, Sep. Dada 5 mas tuangeun bubuahan. Mun arek oge, mencit mending hiji mah ku bedog. Lain kuda 5. Nya heueuh atuh. Ada sugan teh kudana 5 dek pencit teh. Tah di kopi heula tuh tah. Tah di kopi tah. Tah di kopi heula tuh. Kumaha keadaannya Alhamdulillah gue teh. nuhun disuguhan itu. Beungit teh ganggu wae tuh. Benang tuh. Beunang tuh geus pae reungitna gen. Ada tuh picin buru-buru, Jo. Nah kalau gitu. Ih, disingke baturanana ngalayat ka dieu. Aya wae Mang Aceng mah.